Udah bonsai dan payu-payu. Kita buru-buru payu atau yang kita butuh duit kita. Cuma modal. Iya ya, bonsai anu paling di tangan teh ya. Jual mal bos? Bener. 10 juta nya. Heureui meureun. Buset dah, bener. Ih kurang ditawar 10 juta, kumaha? Daek teu. Bener ya. Bener. Dealnya 10 juta nya. Serius, buset dah. Ya kedengnya orang nelpon anu ieu nanya. Anu arek meuli nanya. Halo bos. Bos. Yo. Aya barang bos. Oh iya biasa. Bonsai. Hah? Oh hargana 15 juta bos. Wah, nanti atuh bos sakitu mah teu mahal teuing. Lah. Jadi oke lah, jadi malah. Oke, bos. Nah, ya DP lah nya. Bener 5 juta. Ya bener duit 5 juta. Sok cek lah. Bener itu duit. Tah, iya. Anu tara ningali duit loba teh. Jadi ngaderek dek kieu. Geus ah urang rek nyokot sasana heula nya. Heeh. Tungguan nya. Ditungguan. Heeh. Ngimpi naon aing ket peuting menang duit loba kieu nya. Alhamdulillah. Aduh, benang. Oke, teko teh. Teko sejarah. Hai, Ya bos, Adila dai. kan bos? Mana sih bos? Sing nguruskeun ya 8 ya. Iku 8 oke jeung naon tuh bos? Sembarangan. Ada lecet tah. Mahal kali 50 juta tah. Lu kira 50 juta? Moal kaboli mana mah dai. Ieu teh sejarahna anu luhur teh. Ieu teko zaman peperangan ye. Peperangan zaman si Abdul jeung si Malik. Ieu teko anu di tangan teh. Sejarah kan bos? Sejarah anu luhur mah. Si bos mau kira-kira harga tekon oke 50 juta. Gedung gimana ya tugas dai? Tugas naon? Ngawal si jangkung nyokot bonsai nu di tangan kurang. Dia orang udah jang enak. Oh, gedung tuan si jangkung nala. Si bersih dai. Tadi dai. Dai cetak. Tah, si jangkung dai datang tuh. Nah. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Dai, Ye, bong. biasa ya. Bos ya, kumaha? Eta bener bonsai antik lain mana eta? Pokoknya mah bos mau kecewa pisan. Barangna mantap bos. Bisa diyakinkan kemana? Atuh orang ciken terus ditempo bos. Bisa diyakinkan bos. Aduh. Oke. Pokoknya jadi mah bos mau kecewa pisan nah. Pokoknya mah mantap. emang tuh bisa ditawar pisan eta yang sakitu wae. Ya bubu bos. Harganya segitu wae 15 juta. Kumaha bos? Bos. Aduh. Ya enggak sih ya. Belum bayaran lah. Tadi itu dah, 15 juta dah. Orang cek lah ya bos. Sok, hitung kemana?
Nah, oke bos. Pas. Dai, mana antar orangnya kota tanggal bongsai. Ayo, Milu bos. minum deh, itu deh. Oke, siap. Wah, ini ngomong-ngomong kayak baling bing bos. Paling bengkong. Anjir, goblok. Busa ini mah bos. Emang busa kok. Wah, ngomong atuh bos. Variasi hukum. Aduh, aing ah. Udah kok bos. Dah. Pada dah. Yang penting mau barang antik na we. Busana mangkok, ting busa. Ya, orang langsung berangkat ya bos ya. Oh, Cik. Cuk, ting salamat ya. Oke. Aduh, senai apa lemahnya? Kelak. Lalu sih bos. Mending anak yang dulu. Ya udah Kumaha? kumaha 8 ya. Hah? Bising mah apa barang antik kene mah ya gitu nyawa hargana pajarkeun ecek-ecek ya. Nasi, enggak kue. Udah jeung Enggak panu kieu we. masih aing ayo. Ayolah. Berapa lu bahaya ti aing. Ya, Rugi teu pugu-pugu. Kada sia pikiran aja. beres bos. Aman tapi Aman. Ya, ini kan bos ya. Nah, cuma pakai mobil ke motor. Mana, Kong? iya gimana bos? Oh, eta. Hmm. Guru. Ayo. Terus Ya. sabar ya ini kali ya barang antik ya. Ya, ayo bos turun lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pare, Pak. Wah, itu berapa teh? Iya, gimana? Iya bos ya. Assalamualaikum. Wah, ini pingsan apa sana bos? Pingsan kan, Kong. Wah, jigana gara-gara ninggalin duit gede tadi bos ya. Jadi pingsan terus kia ya. Emang mana nataranya kalau duit siapa poena? Ya, jigana mah meureun bos. Soalnya tadi pas kurang dah asokeun ge, manehna pas namparan teh nggak ada rengdek bos, ningali duit anu kurang diberekeun teh. Ayo duit naon ieu? Duit DP. Heeh bos, apa nih anu kurang tadi diberekeun ka manehna? DP. Hari tadi mana minta ke orang 15 juta. Itu kumaha maksudna? Ye, ieu mah DP bos, tanda jadi. Ya, engke lamun kurang tiri DP-an, barang lamun geus kapelan ku batur kumaha coba bos? Tuh. Oh. Ai suka gaya yu. Nah, Jenius pane euy. atuh. Jadi lamun kurang tiri bere DP bos, ke barangna kajual maten ka batur, mending we geus di DP-an mah tanda deal. Enak mah sedang kenal aja mana? Buru-buru yang sesabarian ningali barang ayo. Kedeng bos, arek napa teh cai? Ayo gue bakal tuh. Pingsan gara-gara duit sempat ngerakeun. Enak dia. Udah bos. Duit, mana duit? Oh iya duit mah. Set tinggal. Ejo kan duit mah. Nya. Enak dia. Tah. Arek aing pas anu tadi teh ya, anu 5 juta. Duit dewa ya meureun. Ya heueuh, duit. 5 juta. Heueuh. Kan tadi DP, tah ini di arek limpasan ya. Dewa. Aduh, pingsan deui. Mana duit sasana? Bos, saya sasana. Alhamdulillah.
Ini mana barang Kum? Ayo, kurang tinggal bos barangnya. Tuh di situ barangna. Tinggal lah. Iya. Cokot lah. Mana barang nak? Tah, iya barangnya bos. Hah? Iya barangnya ya. Siapa tuh salah Kung? Ente bos. Iya mah bonsai biasa. Di imah aing ge di tukang di pipir ge ngajedig. Anu di teangan ku aing teh bonsai Shimano. Asal Ciputat nyawa teh ya. Aduh. Berarti iya udah jadi meren ku bos. Pokoknya aing tidak tahu nyaho pokoknya mah. Duit aing kudu balik. Eta mah terserah sia malikeun aku mah. Aduh. Urusan sia tah mah. Kumaha nya? Berkata tulus kieu ya si bos mah ah. Duh. Bos. Naon? Yo. Ya. Salah barang bos. Ya orang itu nyawa naon, penting orang mah ngajual ka didinya. Bos. Ya bayarnya cepet deui nya. Nah, cokot deui. Ya orang mah geus ngajual. Ya. Kan itu barang lagi terjadi bos di. Eta terserah mana eta mah. Laki itu tuh bos, sing karunya tuh bos. Hayangna kumaha sih sia? Tahan bos, tahan. Hayangna kumaha Tahan bos. sia? Tahan. Tahan. Tahan bos. Ngoblok sia macam-macam ke aing sia. Aduh. Hampir tewas aing. Aduh. Motor aing ketinggalan dian. Apes. Aman. Untungnya jelema na ya. Selamat motor aja. Si bos mereka pagawan teh nu kieu patut musapa nu kieu unggal poe aing biasana ge ngelopon kaca di gedung nitip mulai ya Tangklak jangkung goblok. oh bos pakai motor Gumpang aing kesel. Bonsai lembur dijual ke aing. oh bonsai anu di potnya beureun bos Nyalain pot deh mah. Ember tong geus lain di potan deui. Goblok tong geus jangkung. Eta mah geus pokona mah bonsai imitasi si tong mah. naon sih bos Ho goblok. Geus aing haus ya, yang minum heula. Urang mah si jangkung bejan aing. Kesal aing. Lamun teu dibayar ta duit aing diberekeun deui ku aing jabal sama motor ge. Teh tanggurak sia nya. aneh si bos mah nah aing ka babawa si bos teh untung aing teh ngilu lamun milu riweuh jauh bos Hampir aing ketebas. naon Si bos mana? tuh amak-amakan wae jika aing ulah nyen masalah jeung si bos Aduh. Emang salah aing sih dai. ini mantakna oge aing kecelakaan tadi Wah, ya apa sorangan si bos lamun ngambek mantak-kacak aing ini mah bisa sampeun ka ditu beratunya. Wah, sampai kenanya. Tunjung. Assalamualaikum bos. Assalamualaikum.
Aduh. Nah sih aduh we. Bos nanti keluar deh andai. Gege keluar gedeung. Kira-kira aing dicarikan malnya dai. Ya pastilah eta mah. Siap-siap we Kong. Dai, Naon? tukang bongsai ini galak banget euy. Aing buset. Aing tadi arek ditebas. Tebas Aing langsung kumaha? kabur. Nya arek ditebas aing. Bau dai. Bawa naon? Ieu gak ngelapan ieu. Bau cubuk. Wah, si goblok. Set dai. Tadi aing pas kabur tuh motor ketinggalan dian. Aduh, Tapi eta motor teu kunaon maneh? nyari motor mah henteu dai. Aing tadi keteyep-keteyep we ngepot motor ge. Tak si goblok datang tas ya. Oh, si bos. Bos, ini ge mulai tukang, Bos. Oh. Aja mah beunghar mah bebas dijili mana wae ge. Oh, Digigir, dihandap, diluhur, bebas. Tuh, Bener lah. Siap-siap Kong. Aduh teh sak. Kumaha urusan teh? Bos. Orang arek dekadek, Bos. Galak banget jelemana. Arek dikadek ke, arek ditiir ke, arek dipanggang bolak-balik. Eta mah urusan sia. Aing mah duit nu tanyakeun ku aing teh. Duit aing. Kieu Bos. Bos sabar heula nya. Kayak kurang rek diusahakeun dah soal duit mah. Soalnya jelemana galak banget, Bos. Usaha kumaha sia? Duit ke ladang aing sia. Untuk karena aing sia moal gablek banda-banda acan sia. Tadi kan kunci. Siapa penumpang enak? Kuncinan, Bos. Kunci motor sia, ku aing dijabel heula. Aduh, muka orang balik kumaha, Bos? Penumpang kada tuh. Dia, kunci dia. Apes, aing aduh. Tadi yo kuncina apes wae. Kedeng, Bos. Tah sia tong sampai kitu dai. Lamun kitu ku aing dipecat sia. Ke orang-orang bos. Sia miskin deui dipecat ku aing mah sia. Anak kan geus miskin orang mah. Nya maksudna moal bisa dar-dar acan sia di aing. Masalah. Sekitunya sih bos. Sama aku. Nya lah. Bos. Iya, Bos, ya, kuncinan. Balik heula, ditu. Di motor ku aing cekel. Pokona lamun samemeh can aya duit, ieu motor ku aing moal diberekeun. Udah mending balik we Kong. Betak pisan deh si Bos mah. Wani kain tega ke rek naon ge jor teuing mah. Terus balik. Awas ya. Oh macem-macem kain duit teh sampai balik ku aing awas ya. Aduh. Ya. Tolong anaknya, tolong asup. Goblok emosi aing saking emosi aing. Tong serius ya. Aing lain keur ngabodor ya. Ya bos. Awas ya, Kung. Apes. Arek untung malah jadi buntung. Anjir.